Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iku pasal sawiji fi suruti thaharati surutul wudu utawi pira-pira syarat wudu iku asaratun 10. Jadi dina ieu pasal ajengan musannif pada ngajelaskeun tentang syarat-syaratna susuci. Ai susuci teh termasukna syarat kana sahna ibadah. Susuci oge ngabogaan syarat idan tafasartu intaqal masrut. Teu aya syarat, teu aya nu disyaratkeun. Jadi teu aya syarat susuci berarti susucina ge teu sahnya. Surutul wudu'i ari syarat-syaratna wudu nu bisa ngajadikeun sahna wudu. Wa kada sami cara wudu al-ghuslu adus. Jumlahna asaratun aya 10. Al-awalu nu kahijina al-islamu Islam. Syarat kahiji Islam pala yasihu min kafirin tasahudu min kafirin ti jalma anu kafir. Naon ai kafir teh? Kafir teh menutupi diri tina iman kana nikmat nu paling ageung nyaeta nikmat dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafir teh diambil katana ku bahasa Inggris jadi kafir. Kafir teh menutupi iman. Li'annahu ibadatun badaniyatun non sababna kafir teu sah wuduna. Sabab wudu ibadah nu bangsa badan bigoiri daruratin lain darurat. Ibadah badan ieu mah walaisa huwa min ahliya ai kafir lain ahli kana ibadah badaniyah ieu. Maka teu sah wuduna. Wasani nu kadua tamyiju geus tamyij geus bisa ngabedakeun mana bener mana salah. Pala yasi wudu goiril mumayyij maka teu sah wudu anu can tamyij budak katiplin saperti bocah budak leutik wa majnunin jeung jalma nu edan teu sah. Wasalisu nu katiluna anaqo bipatinun bil madi dibaca mad wa madihi madi natina naqo teh nyaeta nakia bikasril qaf. Wa mudharihu mudharena yanqa berarti nakia teh asupna bab alima. Itu yanqa bipat ya ai anadopah makna naqo teh bersih. Bersih tina naon? Syarat nu katilu bersih tina haid wa nifas jeung tina nifas. Syarat sahna wudu kudu bersih tina haid, teu haid wa nifas jeung teu aya nifas. Karek sah wudu. Warabi'u annaqo amma yamna'u salal mailal basarati. Nu kaopatna bersih tina perkara nu matak nyegah kana nepina cai kana kulit. Ulah aya perkara nu matak ngahalangan datangna cai kana kulit saperti mana? Kaduh ninja midin seperti minyak anu geus ngadagleg. Jamid teh anu geus ngadagleg dina kulit nya diantarana. Eta matak ngahalangan cai moal nepi tembus kana kulit maka teu sah wuduna seperti deui mangsi ayeuna pacar bihilapi asarihi mah beda jeung tapakna urutna tina mangsi atau tina pacar eta mah teu matak ngajadikeun teu sah wuduna. Wal khamisunu kalimana alla yakuna lal udwi ma yughayyirul ma. Syarat kalima ulah aya dina anggahot wudu teh perkara nu matak ngarobahkeun kana cai saperti kecretan ja'faron. Ya, aya dina kulit, aya dina dampaleungeun pas dikucumplungkeun kana cai nyiuk cai ya. Maka cai jadi robah jadi beureum misalna eta teu sah wuduna sabab engke caina bakal jadi cai anu mutagoyir teu bisa nyucikeun. Wa sadisunu kagenepna ilmu bi fardiyatihi terang kana kafarduan atau kana rukun-rukunna wudu atau adus. Gitu ayakunu kulun minal wudu wal gusli fardon tegasna mah setiap tina wudu jeung adus teh aya farduna aya rukunna. Wa huwa farduna dina wudu teh jeung adus teh mayusabu ala pali wa qabala tarkihi dipidamelna eta fardu matak ayeuna di pasian pahala ku Allah ditinggalkeunna matak siksa.
naon sababna li annal jahila bi fardiyati sanjalma nu teu nyaho kana farduna wudu goiro mutamakini minal jazmi bin niat moal bisa netepkeun kana niat moal mungkin bisa mastikeun kana niat sedengkeun innamal a'mal biniat pastina sahna amal teh ku ayana niat menurut Imam Syafi'i pala tasihu miman jahila fardiyatahu maka teu sah wudu jelema anu teu apal kana kafarduan sabab farduna wudu anu kahiji niat jadi nu bodoh kana kafarduan moal bisa netepkeun mastikeun kana niat maka jadi teu sah wuduna wasabiunu katujuan layan takida fardon min furudihi ay furudu kullin minhuma sunnatan ulah nekankeun fardu kana hiji kafarduan tina fardu adus atawa fardu wudu sunnatan ulah ditekadkeun sunat nu fardu tekadkeun fardu nu sunnat sunat kumaha sawaun itaqadan af'alau kulluha furudun kullaha furudun aw itaqadan fi fardon wa sunnatan sarua nekadkeun sadaya pada melan ayeuna wudu atawa adus teh ditekadkeun fardu atawa nekadkeun dina wudu teh aya sapalih fardu aya sapalih sunat eta surahna teh wa ilam yumayiz adu manil ahor wa hadap yakin ieu teh di hakna jalma nu awam amal alim adapun jalma anu alim nu nyaeta jalma alim teh manis tagola bil fikih zamanan jalma anu katungkul ku ilmu fikih pala budak pihi min tamyiz farodi maka mesti kudu bisa ngabedakeun kana fardu na wudu min sunanihi tina sunatna wudu gitu. Wasaminu nu kadalapan alma'u tahur caina kudu suci tur nyucikeun itu pidon nikulin minal mutawadi wal mugtasil caina suci tur nyucikeun dina sangkaan jalma anu wudu jeung jalma anu adus teh gitu. Jadi lamun pek nyata ayeuna caina teu suci tur nyucikeun teu sah atuh wuduna. Sabab nu ngaran cai teh nyaeta alat pikeun susuci. Disebutna wasilatul wasilah. Ya, wudu wasilah kana kawajiban salat misalna ngalaksanakeun salat. Wudu moal sah lamun teu make cai anu suci tur nyucikeun maka wudu disebutna wasilatul wasilah. Jadi wasilah kana wasilah. Wa ilam yakun tahurun inda goirihi sanajan buktina teu suci cek lian jalma nu wudu. Gitu. Watasiwanu kasalapana duhulul wakti manjing kana waktu tes lebat kana waktu na salat aepi toharoti daimil hadasi tegasna mah syarat nu kasalapan ieu kudu wudu kudu asup kana waktu teh tegasna mah dina susuci jalma nu langgeng hadas saperti awewe anu ngoyor mustahadoh misalna salila sabulan terus ngoyor itu aya wae darahan lain ngocor ayeuna seperti pancuran eta kudu susucina wuduna teh kudu geus asup kana waktu kumaha lamun ayeuna wudu encan asup kana waktuna lam tasiha moal sah wuduna naon sababna sabab ayeuna wuduna jalma anu mustahadoh eta wudu anu toharoh nu darurat nu susuci nu darurat wala darurat qoblal waktu teu aya darurat sameme asup kana waktu jadi kudu asup kana waktu wuduna jalma nu daimil hadas wala sirunu ka 10 na syarat wudu atau adus al muwalah kudu berturut-turut benun tuluy-tuluy ay bainal ado tegasna di antara ngumah anggota hiji anggota pindah kana anggota sejen kudu berturut-turut gitu wal muwalah baina jazail wudu il wahid jeung kudu muwalah di antara pirang-pirang juz wudu anu hiji misalna ngumah panangan kudu berturut-turut ulah sapotong heula engke sapotong deui itu dina anggota wudu kecuali dina adus
Kersaha kudu mualah lida imil hadasi keur jalma anu langgeng hadas ieu mah. Jadi duanya syaratna keur jalma anu langgeng hadas dina wuduna hiji kudu asup waktu, kadua kudu ayeuna mualah berturut-turut. Wa hadal qaid ieu qaid teh rojiun li hatil masaiti balikna kana dua masalah nyata dulul waktu jeung mualah kama alimta wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.